Bijana maneh kerada betah cenah di Pasigit Cek saha? Eta bobo maneh tadi ngadongeng orang. Oh. Ini Isa cenah balik subuhnya. Udang itikaf ya si emo. Alus gitu bener. Tuluikeun. Yeuh nanaon ge anu alus mah lamun istiqomah. Sok sing istiqomah. Ade teh. Lain kitu, Brad. Urang teh kasarean beres salat Isya teh. Pelenggutan ti atahiyat kene, ripuh. Pas ek balik geus dikunci ku DKM. Ya kapaksa we urang sare di masjid. Penyaing itikaf anya. Kakunci eta mah di masjid nya. Heeh. Parah. Tapi bae teu nanaon. Ka mun salat Isya deui, sare deui teu nanaon. Ya, hitung-hitung nungguan koropak masjid we bisa aya nu maling. Bener teu maling ge mikir dua kali meureun aya maneh mah. Nya, jeung pang-pang nama kieu. Salat subuh di dinya moal kaberangan aya sare di masjid mah. Ya guys ya. Udah kamari ge udangna jam 8, Brad urang teh. Astagfirullahaladzim. Eta ge kageingkeun ku ibu-ibu nu pangajian nih. Iya. Percuma hati si teh molor masjid kameranya. Marah saremo ieu. Kapergo maneh ku ibu-ibu nu rek ngaji. Heeh. Dihudangkeun ku ibu-ibu. Udah dir nya. Saeutik. Rempag nya saremo ieu. Parah.